Sampurasun prawargi sadaya anu dipika asih dipika dede urang sadaya tiasa patepang deui ieu kumargi berkah anu sumpingna ti Gusti anu ngawidian urang sadaya tiasa patepang dina dangat ayeuna. Wargi sadaya panginten wargi-wargi kantos ngadangu hiji kekecapan anu unggalna hirup katungkul ku pati paeh teu nyaho di mangsa. Wargi sadayana upami urang ngamanaan ngabandungan ngalenyepan kekecapan tadi hirup katungkul ku pati paeh atanapi maot teu nyaho di mangsa ngandung hartos kinten-kinten kieu pihartoseuna na kangge urang sadaya. Hirup katungkul ku pati hartosna urang moal hirup sapapanjangna. Hiji waktos pati bakal mungkasan kahirupan urang. Bisa genengin hirup aya pati anu ngukuntit kahirupan urang. Anu hiji waktos bakal mungkasan lalakon hirup urang di alam dunya. Eta margina urang sadaya kedah emut yen naon anu di jalanan ku urang dina mangsa urang hirup di alam dunya hiji waktos ngemutkeun kangge urang sadaya yen hirup urang henteu lana, hirup urang moal manjang, hirup urang katungkulkeun ku pati nya takdir anu henteu beunang dipungkir, kadar anu teu beunang disinglar, papasten ti Gusti yang widi anu teu tiasa disingkahan ku urang sadaya. Mangga wargi-wargi nu pikasih ku Gusti kangge pedaran salajengna kangge ngaguar pedaran ieu atanapi tema ieu perkawis hirup katungkul ku pati paeh teu nyaho di mangsa. Urang dasaran heula ku pangandika Gusti anu dicandak tina kitab Pandita Salapan ayatna anu ka-12 anu unggalna kieu. Manusia taya nu nyaho kana papastena ibarat manuk anu kajiret ku tataheunan, ibarat lauk anu karungkup ku heurap, urang oge nyaho-nyaho geus kacrek ku apes. Pangandika Gusti secara jentre ngajentrekeun kangge urang sadaya yen hirup urang tadi katungkul ku pati paeh teu nyaho di mangsa dina pangandika Gusti eces jentre kangge urang ngajelaskeun yen kahirupan urang lir ibarat manuk anu keuna ku tataheunan, lir ibarat lauk anu karungkup ku heurap, anu hartos teu daya teu upaya nalika karsa sareng pangarsa Gusti tumiba ka diri urang. Aya parepaos tadi takdir henteu tiasa dipungkir, kadar henteu tiasa disinglar, papasten Gusti yang widi tos pasti kaalaman ku urang sadaya sok sanaos. Hirup urang katungkulkeun ku pati, urusan pati mah eta mah urusan Gusti anu Maha Suci. Urang teu terang numutkeun pangandika Gusti teu aya saurang jalmi oge anu apal kana pastina kana papatena moal aya. Upami urang terang yen diri urang bakal ngantunkeun alam dunya tangtos urang bakal tatan-tatan. Nalika urang terang yen umur urang bakal dipundhut ku Gusti tangtos urang bakal siap-siap kangge mayunan eta sadayana. Tapi kumargi kahirupan urang katungkulkeun ku pati seseueurna urang jongjon hirup di alam dunya. Henteu ngemutan mangsa anu bakal datang, henteu ngemutan yen urang bakal mulang ka alam kalanggengan. Ieu anu sering kahilapkeun ku urang sadaya. Eta margina dina pangandika Gusti sanesna dina pangandika Gusti anu kacutat dina Pandita 12 na ayat kahiji nyanggemkeun oge kangge urang sadaya. Kusabab eta meungpeung keur ngora kudu eling kana nyipta maraneh, meungpeung tacaninca kana umur anu matak ripuh, anu matak ngarasula hirup teh teu ngarasa bagja. Wargi anu pikasih ku Gusti, meungpeung urang masih keneh dipasihan kasempetan, aya keneh sesa umur anu ku Gusti dipasikeun kangge urang danget ayeuna. Yuk urang lebetan kahirupan urang, ku kahirupan anu ngamuliakeun Gusti. Kahirupan anu tiasa ngabagjakeun hirup urang bagja sanes di dunya wungkul, tapi bagja di alam anu bakal datang, anu bakal nyalametkeun urang sadaya. Urang emut anu kagungan cipta karsa urang emut yen hirup urang teh tadi dina pedaran ti payun teu daya teu upaya angin pangarsa. Sadaya nemu kumargi karsa Gusti eta oge nu ngatur kahirupan urang, anu ngatur pati hirupna urang angin pangarsa Gusti, anu ngatur sadaya kahirupan
urang angin pangarsa Gusti. Eta margina dina Pandita 12 ayat 1 ngemutkeun kangge urang mengpeng urang masih keneh ngora, hartos masih keneh jag-jag. Urang kedah ngalabetan kahirupan urang ku kahirupan anu ngamiakeun Gusti. Kahirupan anu tiasa ngadongkapkeun kabagjaan kangge urang, malak pandar urang sadaya mung salamet di dunia, tapi salamet dina kahirupan anu bakal datang. Warga nu pikasih ku Gusti ieu nyepaneun, ieu guareun kangge urang sadaya. Urang kedah salawasna syukuran ka Gusti tatan-tatan kangge mapag iraha mangsana urang bakal mulang ka alam kalanggengan, iraha mangsana urang bakal dijemput ku malakal maut. Urang teu terang poek eta sadayana rahasia Gusti, mung kawajiban kanggo urang tadi tatan-tatan. Mengpeng urang masih ngora, masih keneh jag-jag, gunakeun tanaga kakuatan urang kangge ngamuliakeun Gusti, kangge ngadongkapkeun kamuliaan kangge Gusti. Simabdi atan pisung kuring ngaraos reueus Gusti, ngaraos bagja kumari Gusti teh asih luar biasa. Pamidangan ayeuna abdi masih keneh dipasihan keneh napas kahirupan. Abdi di paparinan soca masih disarengan ku gilerna, dipasihan pangdangu masih keneh disarengan ku danguna cepil abdi, dipasihan baham sareng engabna, dipasihan letah jeung rasana, dipasihan panangan sareng sampean sareng obahna. Ieu buktos rasa syukur urang kanu kagungan cipta karsana, tanda eling urang ka Gusti. Wargi sadaya mugi ngalangkungan ieu pedaharan urang diemutkeun yen hirup urang di dunya henteu lana, hirup urang mualami, hirup urang lir ibarat saancu lele. Hiji waktos urang bakal papendak sareng anu kagungan cipta karsa urang. Mangga urang ngadoa wios ngalangkungan pedaharan ieu urang dikiatkeun diemutkeun ku kahirupan anu sementara, kahirupan anu pondok ieu. Mangga urang sami-sami tumungkul puji sinareng syukur kasanggakeun kalih Gusti Anu Maha Suci, Pangeran Abdi anu makawasa, anu kagungan cipta karsa, anu nyiptakeun bumi sareng langit, anu nyipta ngagelarkeun abdi, anu masihan hirup sareng urip kangge abdi sadaya. Abdi sadar yen hirup di alam dunya abdi sadaya mengalami, di waktos abdi sadaya bakal mulang ka Gustina, mulang ka asalna. Pasihan emutkeun abdi sadaya, sangkan salawasna eling pikir, sangkan salawasna emut ka Gusti, sangkan salawasna abdi tatan-tatan dina mangsa Gusti nyaur abdi-abdi sadaya. Hatur sembah nuhun, puji sareng syukur ieu kasanggakeun ka pangkonan Gusti, namung dilebet asmaning Gusti Yesus. Gusti ngaberkaha.